Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Wilujeng sumping di kelas daring bahasa Sunda nepangkeun wasta ibu Tita Angge Dewi. Ibu ngawulang bahasa Sunda di kelas 7 sareng kelas 8. Di tahun ajaran ayeuna pasti benten sareng tahun ajaran anu sataacana. Sabab anu biasana urang diajar di kelas ayeuna mah kedah diajar jarak jauh ngagunakeun internet. Tapi ieu ulah dijantenkeun alasan kanggo urang henteu diajar soson-soson. Kukituna sumangetnya barudak. Sataacan urang ngamimitian diajar, aya sababaraha aturan di kelas daring bahasa Sunda. Nyaeta hiji, siswa ngesian absen dina link anu aya di deskripsi box YouTube. 2. Siswa kedah ngintunkeun tugas atau pancen di Google Classroom. Batas waktuna sakali 24 jam. Anu katilu, saupama aya tugas ngadamel video atau foto, siswa kedah nganggo seragam sakola anu rapih. Anu kaopat, saupama aya patalekan atau pertanyaan, kedah ngagunakeun bahasa Sunda anu sopan sarta merenah. Nah, eta cenah aturan nu aya di kelas dari bahasa Sunda. Tekeng dirempagnya barudak, satuju teu? Satujunya sadaya. Nah, salajengna nyaeta ibu baris medar materi naon wae sih nu aya di kelas 7 teh. Nah, kalarsan di semester ieu aya 4 bab anu bakal dipedar. Kahiji nyaeta materi ngeunaan paguneman. Paguneman teh upami dina bahasa Indonesia mah nyaeta ngawangkong. Punten maksudna percakapan. Paguneman teh nyaeta ngawangkong. Indonesiana percakapan. Anu kadua nyaeta materi ngeunaan kaulinan barudak. Nah, katinggalinya tina foto dina ieu tayangan, kaulinan barudak teh pasti hidup tos teu bireuk deui. Sabab pasti kungsi lah amang gitu ngeunaan kaulinan barudak ieu mah. Contona nyaeta ieu teh kaulinan oray-orayan. Anu katilu nyaeta pupujian. Pupujian teh nyaeta puisi buhun. Eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Nah, biasana teh dihaleuangkeun sateuacan magrib. Geuning sok aya murangkali anu ngaos sonten-sonten di masjid sok ngahaleuangkeun pupujian dina speaker. Nah, salajengna nyaeta bab terakhir ngeunaan pangalaman pribadi. Nah, pangalaman pribadi mah atanapi nyerat pangalaman pribadi pasti pangminengna lah ku hidup dilakukeun. Tiasa nyeratna teh dina buku diari, tiasa dina media sosial. Sok di dieu saha cung coba anu sok curhat dina medsos, cung. Ayo ulah galau wae nya tos SMP ayeuna mah. Nah, mung aya 4 materi cenah dina semester kahiji teh. Tapi dina laungan kahiji mah moal waka dipasihan materi anu seueur heula. Ayeuna mah ibu hoyong wanoheun lah ka hidep. Nya, kan tadi ibu tos wawanohan. Ayeuna hidep anu bagian wawanohan ka ibu. Nya wawanohan teh nyaeta perkenalan. Jadi pancen ti ibu mah nyaeta ngadamel video wawanohan atanapi perkenalan ngagunakeun bahasa Sunda anu sopan tur merenah nganggo saragam sakola. Nya, nganggo saragam sakola SMP nya. Teras saat hidup rekam ku hidup kintun ka Google Classroom. Sip, ngatosnya.
Nah, ayeuna bilih aya penjelasan ilmu anu kirang dipikartos, mangga di komen wae di Google Classroom bahasa Sunda. Teras anu tadi ku ibu dipedarkeun ku hidup catet nya. Mungkin catatan eta ku ibu bakal ditagih di laungan atau pertemuan nu minggu payun. Ya, mau sakitunya laungan dinten ieu mudah-mudahan hidup langkung semangat sanaos dina kaayaan pandemi sapertos ieu. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.